kali ini bapak mintai. Cukur mana? Nggak man. Nyawa atuh aya dicukur kudu rapi. Pikok man ya kelebaran. Siap. Lah pokona mah bah. Mana dicukur bah? Iya lah pikeun tah yang wis. Nya heuh atuh ku urang mah nyawa alus tah lah. Ieu teh. Kelebaran ya teh. Lebaran atuh. Gaya hidup atuh dah kudu. Gaya hidup atuh rubah. Gaya hidup teh. Jadi apa teh poe ayeuna mah yang dicukur we nya ka bagianna teh. Cukur yang dicukur. Terus geus dicukur? Pikok. Di hideungan di bareuman? Hideung ah. Oh hideung. Komen kayak tuh barudak atuh. Komen kumaha? Ya remo baik di bareuman siapa teh hayang. Kan teu meunang gitu. Teu meunang barudak we. Padahal mah teu naon ya banyak. Kalau sebarang sebenarnya. Tos beurang. Anu beurang teh naon? Hah? Bumi saya beri mah. Sehat ya banyak. Alhamdulillah. Bismillah itu pangi sono ini. Coba di Indonesia, lila tuh hampir setahun kan tuh masa dicukur. Di Indonesia? Alah, ada siapa menepi ka Indonesia? Lain geus naon di Indonesia? Tahu yang marsialan dia jadi OB. Oh? Jadi OB di gedung Indonesia. OB teh naon? Eta bebersih, bagian bebersih. Aduh hebat. Jadi gaji siapa mau di itu ke? Oh digaji? Tuh digaji. Nah tuh. Kan siapa mah ngudangnya sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari kita. Iman. Bener. Mantap tuh digaji ya, teh amak sama. Aduh, bener. Tah ieu teh mesti latih pangit teh. Esenya. Hese ku sonona urang mah. Mau digaji demo sama mah asli di. Udah agama kan. Asli apa? Asli. Kan diberi duit dan beli baju, terus beli beas, semua lain muruhan cuma. Berbekal, beli duit seberapa? 30 juta. Dia nggak gaji ya teman cina nyebut. Hadiah lain. Naon atuh eta teh? Dia mah penggantian ongkos yang tadi dia ke Jakarta. Ongkos naon Pak? Yang urut ke Jakarta bukan mau beli Grab siapa? Aduh, pakai Grab. Bapak itu Pak bener banyak. Pokoknya lebaran ayeuna mah abah ceria we. Ceria. Mesti dipakai naon ieu. Aduh. Tapi kada dipakai naon. Bakat kulo wae eta duit. Bakat kulo mah. Zakat geus kabayar. Eta wajib eta mah. Wajib zakat kudu atuh. Ai puasana? Tak puasana KTP Islam. Aduh. Iya. Buat wae nyana. KTP Islam teh puasana ge kudu ngabuku. Karena Islam nya tadi wajibkeun pikeun umat Islam teh puasa, Bang. Iya, bahan batal 25 ya. Alah, atuh batal 25. Opat teh ya. Aduh, ari batal 25. Gusti kakeun bae nya sugan we aya hidayahna. Pas opat deui teh sugan apa bisa, Bang? Ya, siap. Hebat atuh mah. Geus zakat. Naon atuh rajong. Nya atuh. Zakat teh kudu dipentingkeun, Bah. Pentingkeun. Ulah nepi ka ayeuna urang ge zakat. Nya. Oh. Sedekah bener. Baraga jo kumaha ge anggar. Anu bisa nulungan urang teh mau mudah wae mudah aya hideungan mudah rekonengan kitu mudah catetan. Naon we yang ibadah. Jadi urang teh kudu digedekeun ibadah ya, ka bulan puasa mah. Kudu areureun kudu bener teh. Kudu areureun atuh. Naon? Nya bulan puasa nu teu bener keur ieu. Areureun atuh. Ada mana sudah buju batur ka balong. Ajen konten-konten areureun. Bulan puasa. Benar, Pak. Naon teu meunang teh. Tapi Pak eta mah konten. Teu meunang. Aduh, siap. Sampai ka kucing wae. Bismillah we teu pagi Gusti, lalu sayang ieu. Pas ya Bandung teh inget teh ka ieu we ka cukur merah putih. Hanya Samaniana. Daun deui. Kajian ngantai teh di tuan we. Tah, apa? Gaya rapi Heeh. Bener ada. Aduh. Ayo coba ningalangan nih, potong lu. Potong lah saya. Saya tik. Atuh udah ningalangan mah nya curi cicing di dieu.
Pemajikan masih kena mana? Masih kayaknya tuh. Anggar teh. Can diganti. Cara tuh. Banyak majikan. Ganti atuh. Oh, Majikan teh ngerakeun wae. aduh 2020. Ganti anu anyar aya nu injection. Alah. Eta pemajikan aya nu injection. Ya tuh. Coba eta. Anu lila mah kabilator tahun baheula mah. Ieu mah. Pakai nanya ke ripu. Oh, ribu bener euy. Aya mau injection we Jadi ganti. urang teh kudu boga cita-cita diganti, Pak. Ini namanya pamajikan teh sebenarnya mau yang teh kudu opat. Kudu apa? Nah, tah betul teh. Justru mangyana teh ame tanggung lah. Heeh. Jadi model tiang bendera hiji mah kali itu tadi. Ceparugu. Tiga jelema linglung. Bener. Jadi orang teh kudu nama teh gitu. Nama ya. Tapi setengke pemajikan aing jadi ngadat meureun atuh. Mah urang mah ngudagna urang mah ibadah. Kana ibadah deui bener. Pancek Rasulullah diterangkeun daripada urang nepi ka jinahnya, nepi ka ieu mending ngawin deui nya, Pak. Eta bener siapa nya kana ibadah euy. Komo mun pamajikanna sadar mah teh abu surga teh pamajikan Dijamin, Pak. Aya asup surga nu penting mah izin ti. tinu kolot. Tinu kolotnya. Tinu kolot. Tapi hese mah. Hese mah. Enrin we hese mah. Aduh, itu dosa lebih dosa. Tomnya. Ulah atuh. Lain teh mikirkeun pamajikan teh mun mikirkeun salaki urang ya nya bisa sukses ku doa pamajikan. Weh, nyaho Eta teh karek hiji doana. karek hiji bener. Mun ditambahan pamajikan. Bener. Namahan doana. Doana. Atuh beuki langsung diijab kabulnya. Nya boga budak deui. Doakeun deui budak sore teh. Alah, Beuki sukses. nepi ka dinya doa mah ade bisa hese. Ceramah kitu teh. Aduh, Gusti ya Allah. Bae cek awewe licik oge. Eta urang mah aya ti luhurna sunah Rasul. Nya atuh. Apa di mana-mana ge mun sunah Rasul teh kudu dituruti. Sunahna. Ngan ulah di beja-beja hungkul mun nyalung mah. Oh, entong. Eta asupna mah ibadah mah. Wal ibadah. Asupna ria eta. Bener iya atuh. Ria di beja-beja nyalung di beja-beja. Di bangga ulah Eta ulah. Jadi asupna lain ibadah. berarti lamun urang rek nyanu Susunan hutan. apa ke tongnya ho? Tongnya. Oh, siap atuh. Ilmu suku ge ulah bejaan. Aduh, euy. Ibadah ini Ibadah bener. asli tahu. Sok mangyana tambahan pamajikan. Tambahan deui rezeki teh. Nya atuh pasti geus hobian. Gusti Allah mah nurunkeun jodoh teh jeung rezekina. Ulah waka kana rezekina kana segala rupana. Tambahan. Kana tek-tek bangeke apalan Gusti Allah mah apa? Nah, kapusingnya bakal lama. Kapusingnya bakal Bakal lama. nama. Aduh. Orang teh pusing teh duit loba waktu. Ah. Lu bisa sinetron kayak itu. Bener. Kajian geus teu nafsu ge anger we pura-pura nafsu. Bener. Aduh. Urang teh keur ngabahagiakeun pamajikan. Ya, Ini atuh. Ngabahagiakeun. Pokoknya ayeuna apa geus meuli eta bangsa baju bedug bang. Bahasa cenah mah baju bedug. Baju bedug geus aya. Heeh. Daging geus aya. Aya. Segala geus aya lah. Aduh. Wah, aya nu eueuh naon dah? Duit keur meulina Aduh, atuh sih teh aya ngomong tadi ka beuri teh naon atuh? Ngalamun dah gua. Lain emang geus agak segala aya di pasar. Oh, tuh di pasar si eta sudah teh. Kembali ke segala Pasti geus aya di pasar. Daging geus aya, segala geus aya kue. Walah, Nu can aya teh duit mah keur jadi kudu kabeli eta mah. Tapi da eta mah bah teu kasuk wajib nu wajib nama model tadi puasa zakat pasti atuh. kumis lami jurdi juga lele. Kumis ieu kudu hade. Tapi da apa mah lamun eueuh kumisan kurang hade, Pak. Heeh, da ibarat bemper lah. Bahasa eta ge pernah eueuh kumisan mah. Siga naon? Awewe dari muka kabeh eta. Aduh, eta mah lain amat teh. Cuma buat tinggal ieu. Aduh, bener. Bisa pengaruhnya ke Atuh mereka teh. Kumis anu hideung anu kanal mah ngaruh, Bang. ya ku jokromna Jokron mau tapi kan mainnya pikok. Siap. Ona ade wah rek lebaran teh geus segala Oh, ada orang penampilan semua. penampilan lumayan. Semua bahan we papangi urang teh bisa silaturahmi jeung jodoh deui bisa Allah. Aya jodohna deui bisa Allah teh. Jodoh naon atuh? Siapa tahu geus kolot dia tuh.
Kayak nama lo Pak Wewe lain yang orang kasep lain. Oh lainnya benar-benar yang anak mah Anu pibapaeun. pibapaeun tah. Jadi mulai naik ke sekolah dia mah kan asa ka anak jadi jangan. Menawa anu palangan mah beri pibapaeun. Jadinya mau nyerikeun. Siap. Ini. Tingali kumis kalau kieu ada bah kumis bah. Kan ieu anu gagal bah hiji bah dina beuneu teh. Irung lapok teh. Itu tertunda. Tertunda. Sakit yang itu lumayan budak baheula mah teh nya hari rup oge. Nya atuh tingali we pokona mah. Saya Pak. Siapa teh tinggal di pikoknya gitu. Kan bae. Ayeuna mah pokona ieu bereskeun heula we apa ieu geus beres geus hade pokona mah nya. Rapi. Tak itu paluargi sadayana dulur anu di umur oge baraya anu di kota. Maya sanes kadongkapan Abah Ream teh anu ayeuna di Heri Bandung gitu. Hoyong dicukur di sana. Yang rapi, merapi mangyana. Tah, kitu nya banyak. Ya. Berarti urang tinggal engke di piko. Iya. Ayeuna mah urang geus we nepi ka di heula dicukur nya. Ya. Tak kita Salam ya. Bahagia wassalam ya. Taya sanes mung sakieu anu tiasa kapiatur. Tisim kuring anu ngagaduhan panggas rambut merah putih yana cukur. Mung sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.